Ya. Naon kamu teh? Jadi mau malam mingguan teh tinggal di batur geus dandan kieu. Hantem kamu nanya ke malam minggu, malam naon malam minggu. Ya kunaon aku kenek malam minggu, malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ge. Tosok aja ayang-ayangan budak orang malam minggu kamu mah anger. Ning cicing di imah. Ya duit teh ulin-ulinan wae mah. Heeh, kamu marek malam minggu, malam naon teu pernah tah. Ku sabab teu pernah ngajak jalan-jalan, matakna ayeuna malam minggu hayu turang keluar. Ngadon anger ka amek-amekan. Teu niat emang kamu mah. Ngajak malam mingguan teh ngajak ngebaso ke naon ke? Mah terus dandan kieu teh. Baso mah dirinya aya tinggal leumpang ju kunaon yang di mana deui da anger bulat. Baso mah sing nu kotak eueuh aku dirinya oge mangkokna bulet. Sendokna kitu, mihna kitu. Sarua-sarua keneh. Hayu urang kayaknya lempang ning ge. Sugan aya baso pasagi eueuh, segitiga eueuh, kerucut eueuh, aya nama kerucutnya, anu badagnya. Geus sendirinya akur, da bulet keneh. Garpuna kitu, senokna kitu, cabena kitu. Aya uline nya kunaon kamu mah? Kunaon nya kuku lutus weh. Apal kamu kuku lutus kieu teh? Apa bikin mood turun? Kamu mah teu ngarti nya. Ya, kumaha we atuh cara ngabahagiakeun istri teh ngajak ka baso, abi mah teu menta aneh-aneh, ieu mah da anger. Ngadon baso bulu di mana-mana, baso bulu di mana-mana, emang teu niat, boga salah kitu teh. Teu niat ngajak jalan-jalan. Moal ieu teh moal wae. Moal badingke ngamuk tengah puting teh. Teu sare-sare. Da aya anu kesal teh. Hayu tuh, orang ulin, orang baso, yuk orang nu tungtung dunia yuk, neangan baso na sugan aya nu baso nu segi 4 segi ieu hayu urus. Kulutus wae yang ngabaso oge ieu tinggal meuli enang mus aya gopud baso meuli ka itu muat anak kurang ulin we tangga tuh era longkeun buru Mungah geus teu mood, geus moodna turun horeang mah basona ge. Di gue sorangan rek ngabaso mah ka itu rek gopud. kitu salah majikan naonnya dituturkeun salah kalah punung ka kamar kitu antep we lieur tutur-tutur mainna ning keneh meuli kopi ka warung penyakit ka urang lagi kepikiran wae antep paling jeung guguling